Nomor dua. Panjunan. Sun kalimah bahasa Sunda. Cing tingali nomor hiji. Panjunan ahli nyeun garabah. Kayaning naon? Kayaning naon tah tegil? Pariuk. Ceng celengan jeung anu dijieuna tina taneuh liat sok disebut kendi. Bisa oge disebut naon di cek maneh mah Gil? Bulang bisa disebut naon Gil? Guci. Nah, jeung nu sejena. Kecilu, ham. Tukang bas teh ahli nyeun imah. Utamana anu bahana tina kai opat bengkel. Ahli ngorekan bangsaning mesin atau elektronik. Kayaknya susunkan kalimah anu acak-acakan kayak kapayun saurang-saura di kelompok sok salubit. Nomor 5 bacana. Ahli nyeun imah atawa anu bahana tina kai disebutna teh tukang bas. Kaliman acak-acakan tah sok susun. Kelompok 2 di nomor 4. Tah. Opat mah ahli nyeun pasakan. Kalimah